Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Jiad Kang Haji bagian ke-21. Dina seri ayeuna nyaeta masih keneh neraskeun nyaba ka Lombok. Satu acan di pedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Geus beres mah, bos nyemprung deui ninggalkeun gili manuk mapai jalan meulah pasawahan. Harita Kang Haji geus aya di Tatara Bali. Di satengahing jalan panumpang bus teh dibagi bungkusan eusina ukur keur ngopi wungkul isuk-isuk harita teh. Bari muka bungkusan bari ngopi Kang Haji ngumbar panon nempo kaendahan alam Bali. Pasawahan kaselang ku pakampungan. Tengah sawah parentul arca singa nu nungguan pibuateun ana ngaliwat lebah walungan. Urang lembur keur meujeuhna kacarai marandi bari leuh geuning awewena mah. Beuki gancang beus nyemprung beuki tereh Kang Haji ka tempat tujuan ti Gili Manuk bos meulah bali nepi ka Padang Bay. Pelabuhan Peri di Bali belah wetan. Nanya kitu lantaran kudu nungguan kapal heula anu terumpak bos teh terurun heula lain nu dina bos wungkul. Nu dina mobil sejenna oge sarua kitu aya nu ngadon dahar ngopi atawa nempoan keur oleh-oleh malah aya oge nu ngadon mandi heula. Ari Kang Haji ku Yusuf diajak nyimpang heula ka penginapan Melati perenahna di dinya keneh di Padang Bay. Urang ngadon mandi bae heula ngadah segar ceuk Yusuf bari ngajak ka Kang Haji. Ari Kang Haji percaya bae ka Yusuf teh da manukna di dinya mah nu matak waktu di ditah mandi ti heula teh teu talangke brus bae mandi puguh bae karasana sugema keuremah ti kamari awak teh teu manggih cai. Beres marandi leos ka kantor penjagaan pikeun nekankeun surat jalan ka petugas di dinya. Ari anu harita tugas di dinya teh saurang sersan polisi ngaranna Sanusi. Katempo bae pedah ngaranna ngejeblag dina dadana. Tetela sersan Sanusi teh polisi pelabuhan. Waktu maca surat jalan anu Kang Haji sersan teh rada ngarandeg baik mencerong ka Kang Haji. Akang teh kulon cenah bari nyodorkeun ngeunang ngajak sasalaman. Nya kumaha kitu geuning bisa ngomong Sunda. Ari adi ti mana kitu tembal Kang Haji. Abdi mah asli ti Bandung, dinas di dieu meh 4 sasi. Asa tepung jeung dulu reges beres papariksa mah sersan Sanusi nyamperkeun deui ka Kang Haji ngajak ngobrol. Tina obrolanana kanyahoan Sanusi teh sakola polisina di Sukajadi Bandung kakara 4 bulan mancen tugas di dinya balagasan keneh. Nah atuh teu gancang boga pamajikan ngarahaya batur ceuk Kang Haji. Lah teu niat sareng tembal sesan Sanusi. Keun bae da jodoh mah moal ka mana-mana ngencek ijiran kakak mah ade bakal menang jodoh teh beti lembur geuning mugi-mugi bae nya diparengkeun. Sersan Sanusi ukur olohok sakurang diucapkeun ku Kang Haji samarenahna dina hatena lantaran ti barang miang mancen tugas oge geus boga pikiran yen lamun menang jodoh teh hayang ka batur selemburna hayang urang Bandung. Lila Sersan Sanusi ngobrol jeung Kang Haji, malah waktu naik kana kapal kuda putih oge milu nganterkeun.
nu kengeng tugas di dieu teh seueur sadayana ti Bandung engke oge di lembur ateuna engke oge di lembar alias pelabuhan anu rek dituju di Pulau Lombok aya nu tugas namina Sersan Maman mangga bae tepangan aya atoheun geura tepang sareng Kang Haji mah waktu kapal putih mimiti ninggalkeun pelabuhan Padang Bay Kang Haji neuteup Sersan Sanusi anu teu incah bari gugupay. Budak teh siga nu rek gede milik geurentesna Kang Haji lapat-lapat Sersan Sanusi masih keneh ngajanteng. Penting eta Kang Haji ngendong deui ngan siga nu teu tibra bada tahajud teh kalah guling gasahan pek sila sidakap sinuku tunggal bari babacaan betnya siga rek aya kajadian. Waktu isuk-isuk ribut kursi ditepas leungit sesetel Kang Haji mah teu loba carita sakedapan oge geus teug bae yen aya nu rek nyoba ka dirina. Eukeur mah karunya kanu boga imah katurug-turug asa diteung-teunganan make rek nyoba ka semah sagala. Puguh bae ku Kang Haji digawean. Aya tapak dina ubin siga-siga anu nyokot kursi teh ku Kang Haji dicokot lembuna pek dijampean. Moal ke oge aya nu mulangkeun geura ceuk Kang Haji kanu boga imah. Lantaran penasaran nyanteuna bakal datang teh anu nyokot kursi teh Kang Haji teu nolak 2 kali diandeg deui teh sakalian hayang nyaksian siga kumaha rupana nu rek nyoba teh. Sorena keamanan didinya datang kanu boga imah mawa kursi sesetel bari sasadu majara katitipan ku sababaraha urang pikeun mulangkeun. Maranehanana mah teu wani cenah era malah keamanan oge sasadu sangkan maranehna ulah disebutkeun saha-sahana malah ka Kang Haji mah menta dihampura sagala padahal panggih ge acan. Ceuk keamanan mah sakumaha anu dicaritakeun kunu nyokot kursi teh maranehna teu bisa sare asa henteu sok kadatangan hiji jelema ari eta jelema teh salah kawasemah ka Sersan Maman. Tah sapertos ieu panginten ceuk keamanan bari nunjuk ka Kang Haji. Kang Haji ukur unggut-unggutan. Eta deui cenah sanes asa kadongkapan bae tepi ke naha nepi ka wani lampah kitu kasemah. Ngadenge beja majara barang aya nu maling tapi dipulangkeun deui puguh bae jadi carita pabeberang oge rajol menta tulung. Kitu bae kabeh oge pedah kapalingan aya anu leungit radio perhiasan jeung rupa-rupa nu sejenna tapi ku Kang Haji teu diterima kabeh ukur disebutkeun kanu lapur mah tong diteangan cenah moal kapanggih deui tapi kanu bakal kapanggih deui mah sawareh dibere tempo ngan waktuna henteu sarua kumaha jeung iraha leungitna anu nangtukeun bakal kapanggih henteuna. Pabeberang Kang Haji jeung Yusuf neruskeun lampahanana sabada ninggalkeun imah Sersan Maman terus ka terminal. Didinya geus ngajalugrug mobil peri mun di urang mah di Jawa Barat nu kitu teh disebutna elop jurusan Bandung Ciamis teh. Barang serog kadinya aya anu siga calo nyamperkeun ka Kang Haji ngahiap-hiap sangkan asup kana mobilna siga nu bageur tah calo teh. Da eta bae make panto hareup teh dipangmukakeun sagala Kang Haji oge teu talangke gek diuk. Bernahkeun maneh gigireun supir. Tapi Yusuf mah didorong-dorong ku calo teh sangkan milu diuk ngarendeng deket Kang Haji kalah hara rese mandag mayong tungtungna kalah diuk di tukang kabeneran tukangeun supir. Di dia tuh kidulur da kosong keneh ceuk Kang Haji bari ngalieu ka Yusuf. Lah mangga bae kakak keun di dieu bae tembal Yusuf. Nepi ka mobil anu ditumpakan ku Kang Haji mangkat nu diuk di hareup teh teu nambah deui ukur duaan Kang Haji jeung supir. Peri nyemprung kawetankeun tengah poe teh nambahan waas nempo kaendahan alam sajajalan anu kaliwatan. Bet siga di lembur ceuk Kang Haji teh amah ngan bedana teh pasawahan mindeng paselang jeung tegalan arula arileuna jalan mah badi siga di lembur ngan jalanna asa loba keneh batu manan aspal tapi lantaran hade nyusuna jalan teh teu karasa renjul ngageleser bae siga nu dilecir. Nepi ka kota Cakranagara teh pas sore Kang Haji jeung Yusuf tarurun ka kara harita Kang Haji ngeuh
naon sababna nu tarumpak arembung di hareup. Si horeng anu diuk di hareup mah gigireun supir ongkosna teh kudu 2 kali lipat paingan eueuh nu daek. Kapaksa Kang Haji mayar dobel jadi 3 jeung Yusuf, tapi kabeh di pangmayarkeun ku Yusuf keneh. Nah tuh tengah bejaan meureun moal diuk di hareup ceuk Kang Haji. Keun bae ngaratu manehna tembal Yusuf. Lantaran tempat anu rek dituju mah jauh keneh serta geus sore mah eueuh tutumpakan, peuting eta Kang Haji ngendong di Cakra Nagara. Kabeneran Yusuf boga kawawuhan anu boga panginapan nya kadinya Kang Haji diajak. Menika beneran deui penginapan anu rek diendongan teh ngaranna Melati sarua jeung waktu reureuh ngadon mandi memeh asup ka kamar anu geus ditangtukeun. Kang Haji dicaram ulah waka asup heula tapi kudu nungguan salila sajam. Mimitina mah Kang Haji rada teu ngarti. Nah, kamar geus dipesen masih keneh teu meunang asup, ana di Bandungan. Paingan bae da kamar teh disemprot heula ku Dedet teh meunang nyemprot pantona ditutup. Teu lila pelayan asup deui bari mawa sapu jeung cecempeh. Jeung cecempeh teh pinuh ku bangke reungit. Ceuk Nurahul mah reungit anu paeh disemprot Dedet teh keur kamar Kang Haji moal kurang ti 3 cecempeh. Geus kitu mah Kang Haji ukur gogodag. Sanajan geus arasup ka kamar peuting eta Kang Haji teu daek tibra lain bae pada ingat kana reungit anu sakitu lobana, tapi geus dipancenkeun ti lembur keneh. Sangkan salila di perjalanan Kang Haji ulah loba sare, malah kudu loba tirakat. Nu matak harita oge kitu tinimbang sare dicocor reungit mah mending cindeluk sakalian babacaan. Kitu mungguhing aturan Kang Haji kasebut di panyabaan mah salian ti kudu ati-ati teh pangpangna kudu bisa pindah cai pindah tampian. Peuting eta di penginapan Melati di kota Cakra Nagara Kang Haji labas teu sakarejep acan haban babacaan menekung mentang ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab tetela lalampahan ka Lombok bakal manggih pengalaman anu araneh. Malah leuwih netik kitu eta pangalaman teh kudu dibayar ku jiwa. Anda ingat kadinya Kang Haji ukur mesem moal samang-samang saguru mewarang kadinya ari lain bantrak-bantrakeun mah. Tapi sanajan kitu Kang Haji regreg sabab emutanana guru moal samang-samang sami warang ari bari henteu diaping mah. Lamun geus kitu Kang Haji regreg babacaan diteruskeun sabab mimiti karasa beki jauh ti lembur kudu beki ati-ati. Sakur gogoda jeung rencana mimiti karasa ti barang di Gilimanuk keneh waktu bus anu ditumpakan ku Kang Haji masih keneh usah oseh dina peri. Kang Haji ngahajak kaluar heula. Luka kunaon da asa aya nu ngajak harita ngajanteng jauh ti batur neuteup cai laut anu ting gurilap ka tojo lampu. Lukati mana jolna kagigiran Kang Haji aya nu nyamperkeun awewe jangkung gede teu make baju ukur cawat leneng jeung kutang nempo kana pangawakanana. Tetela lain urang dinya kana pasti semah ti mancanagara, kulitna bule buukna bodas. Isad bari ngagusur suku katuhuna nyamperkeun ka Kang Haji. Puguh bae Kang Haji rewaseunana lantaran barang disidik-sidik. Taya saurang oge anu malire aya Kang Haji kadinya ku Yusuf diajak ka jero sina ngubaran wanoja nu gering teh di jero geus nyampak anu ngubaran tatanggana keneh, tapi kakara oge rek ngarampa nu gering kalah dicarekan manten bisa jadi dicarekan lak-lak dasar. Ngan Kang Haji teu ngartieun lantaran ngomongna ku basa didinya. Puguh bae nu rek ngubaran teh murungkut, leos bae nu keur nyarekan teh ditinggalkeun. Ningali kaayaan kitu Kang Haji maklum memeh nyamperkeun nu geuring pek babacaan heula. Geus rengse kakara ngadeukeutan gek hareupeun nu geuring jempling wanoja nu geuring teh lalaunan ngalieu ka Kang Haji mencrong seukeut pisan. Terus melotot siga nu leuwas nu sajen ukur narempokeun bari ngaparetem ukur Kang Haji nu nangenan. Yen sabenerna dina diri wanoja teh aya nu ngancik da buktina sabada siga nu leuwas teh eta wanoja ngarumpuyuk dadak sakala. Sapu tangan anu aya ciduhan baseuh keneh ku Kang Haji dikaluarkeun tina pesakna dibeberkeun pek diasongkeun ka nu geuring. Lamun hayang cager letak ieu cidu ceuk Kang Haji. Nu geuring kalah melotot lantaran ngomong Kang Haji teu ngartieun bisa dimaklum lantaran harita make basa Sunda.
Tengartian ku basa Sunda mah, cek Yusuf bari nyigeng kana si ku Kang Haji. Ari Kang Haji ukur me sembet jeung nyana sugan teh di lembur, geus kitu mah kakara Kang Haji nyarita ku basa Indonesia. Mireungeuh kudu ngaletak ciduh tina saputangan lain bae anu gering dalah anu araya oge ukur apa pelong-pelong. Naon maksudna? Kapaksa ku Kang Haji diterangkeun yen eta ciduh teh nyaeta ciduh wanoja anu harita keur gering nyiduhanana waktu keur tumpak peri. Ngadenge omongan kitu nu boga imahan anu dianjangan ku wanoja teh ujug-ujug nyelebay ambak ka Kang Haji. Basana moal salah wanoja gering teh tangtuna digawean ku Kang Haji. Tapi Kang Haji teu galider pek wanoja teh ditanya rumasah henteu nyiduhan ka Kang Haji, ari nu ditanya puguh bae sasadu menta dihampura. Manehna teu rumasa boga kalakuan kitu. Geus kitu derak-dak bae ku Kang Haji didongengkeun yen ka diri eta wanoja aya nu ngancik anu maksudna hayang nandasa ka Kang Haji. Perkara jelema nu ngewa ka Kang Haji keun eta mah urang bereskeun engke pandeuri, ayeuna mah urang sina cager heula bae ieu wanoja. Ngadenge dongeng Kang Haji kitu si wanoja teh daek ngaletak ciduhna anu baseuh keneh dina saputangan. Insyaallah cager isuk oge ceuk Kang Haji bari ngaleos. Nu araya nyalamperkeun hayang nyaho dongeng anu saterusna tapi ku Kang Haji kaburu dihulag. Isuk bae lamun hayang nyaho mah urang ngadongeng, ayeuna mah geus peuting. Assalamualaikum. Kang Haji ngaleos dituturkeun ku Yusuf. Saha nu rek ngarah ka kakak teh, ceuk Yusuf bari lempang. Kapan eta nu sarua ngewa ka kolot dia, tembala Kang Haji. Yusuf ngarandag bari bengong, nyeh imut. Ieu geuning nu diteangan teh cenah. Sanajan teu mindeng tapi waktuna siga nu geus diatur nu gering sarta menta tulung kalalu liadim lolobana henteu kapuluk. Ari anu katempo ku lalu liadim sumber penyakitna siga anu sarua jieunan jelema bari jelemana eta-eta keneh. Menjok kaayaan kitu kapaksa keur sawatara waktu mah lalu liadim numpi maneh teu daek nulungan batur. Puguh bae eta oge jadi omong mah tapi kumaha lantaran pikeun ngaruksak ngaranna. Oge siga aya jelema anu hayang puas anu hayang ngaruksak masyarakat di dinya. Cicingna lalu liadim kitu teh bet siga dijieun kasempetan lantaran mindeng kajadian anu mustahil rek teu kitu kumaha. Kabeh oge henteu percaya lamun aya jelema anu sakitu raketna ujug-ujug pasea teh bari paseana teu pira ukur parebut udud. Tapi nahan nepi kaboborot getih sagala. Malah aya nu keur lempang teu wawuh teusing jol diciduhan ku nu keur diuk puguh bae jadi matak. Kajadian kitu teh lila-lila ku sadarea kahartina siga aya nu ngadalian malah kungsi ngubaran anu parasea teh. Bet kalah malik anu ngubaran teh di paraseaan ku nu keur parasea teh bari maranehna mah alakur deui. Anu karunya waktu aya nu ngalahirkeun ampir orokna teu kapuluk lantaran ngajuruna nyungsang untung lalu liadim bisa nulungan. Ngan wayahna menang saminggu mah manehna kudu ngaringkep maneh lantaran leungeun urut ngubaran teh ngadak-ngadak panas lir di beulem tapi bubuhan nu luhung dileukeunnan bae dijiad nepi ka cagerna. Tapi nempo kaayaan kitu teh taksiran jelema anu hianat teh beuki panasaran buktina lamun henteu ngaganggu ka jelema sok rajeun nyoba-nyoba ilmu lalu liadim. Aduh lukana dieu teh nya lalu liadim teh pamirsa pilaku salah nyerat keurang teras we baca da ieu mah nya maca we cenah ieu. Tapi nempo kaayaan kitu teh taksiran jelema anu hianat teh beuki panasaran buktina lamun henteu ngaganggu ka jelema sok rajeun nyoba-nyoba ilmu lalu liadim. Malah kungsi gelut patutunggalan tah jeung jelema delaka teh tapi nya kitu lantaran licik lalu liadim dibongohan dipecut ku ilmu ti kajauhan keur sial andika harita teh bari nyang hareupan semah teu pupuguh ujug-ujug lieur gubrag bae pada ngarereyang dibawa ka kamar. Teu mangkuk lila oge geus cenghar deui bari hawar-hawar kadenge sadanu seuri ngagak-gak seuri anu mupuas teh. Ti harita lalu liadim munajat ka Allah Subhanahu wa taala hayang nyaho saha jelemana jeung kumaha pikeun ngungkulanana.
Tapi pikeun ngayakinkeun saha jelemana lalu liadim ukur samar-samar, tapi pikeun nunggung kulan teh lapisan. Malah lamun tepung teh apal kana dedeganana nu matak kabeh oge tanda-tanda dicaritakeun ka anakna nyaeta lalu Yusuf. Oh bapana lalu Yusuf pamirsa lalu liadim teh. Tengah peting harita teh poe ka-40 lalu liadim munajat peting eta keur nyorangan di kamar, dadak sakala kamar anu asalna poek teh katempona siga anu caang. Aya jelema nyamperkeun dedeganana teu beda ti Kang Haji ngajak sasalaman bari imut. Tita sasalaman harita dak dumadak lalu liadim jadi cenghar sarta jagjag padahal kapan manehna teh keur puasa anu bukana ukur sangu sakepeul jeung cai sagelas. Tah kitu mimitina nu matak lalu Yusuf dititah neangan jelema anu dedeg pangadegna kitu. Ari nyahona anu kudu diteangan teh dumukna di kulon katempo tina baju anu dipake harita. Tetela baju jaksa sajamang. Aduh dukan naon deui ya pamirsa ya. Baksujak baju jaksa sajamang teh. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.